puasa dan Rajab kurang 27 poe. Cenah kiai kula mah pan di kantor asana teu kuat 27 mah 2 hiji asal ganjil bae we. Ih kula mah ngojek pan kiai. Teu kuat 20 hiji mah. 17. Aduh, cenah kiai kula makan sok muka warung di pasar mah nya. 17 poe watunya teu kuat 11 lagi 11 ulah loba. Kiai kula mah pan sok di huma di sawah tani. Oh, tani teh atuh lamun teu make tanaga 7 poe bae 7 poe saminggu berarti Senin dang Kiai kula mah tuh pagawean teh lain lalagaan lantaran kula mah jadi centeng. Parah jadi Ustaz. Jadi saat pamapan keamanan lain lalang tilu bae keamanan centeng tilu bae. Waduh cenah kiai kula mah lain lalagaan usaha teh koreh-koreh cok. Jadi mah teu kuat kieu lamun tilu mah sapoe. Isu bae saja. Sapoe ieu. Kiai cenah kula mah sampai gitu modar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman 27 ada dileuwihan leuwih ti 30 hiji 32 leuwih ti ulah sabulan. Puasa sunah mah beda jeung puasa wajibah Ramadan kudu tipeting bae niatna kasubuhan bae teu niat teu jadi puasana bari wajib urang kos nu puasa teu dahar teu nginum bari teu puasa sawal wajib qada dina puasa sunah mah teu kitu urang subuh udah can inget iraja jam genep ai kamari ngaji cak kiai teh hore tanggal 1 Rajab jam genep atau jam 7 ingetna geus dinya puasa niat kaula puasa bulan Rajab poe ieu bulan Rajab jadi lah tah puasa sudah mah tah kos kitu babari dijelaskeun sote kalain santri mah geus tapis santri ustad kiai bab puasa mah geus tapis urusan niatna mah puasa mah can puguh. Hai bab niatna geus tapis jana bang geus disapindah diria ditakrifatul muin ikna geus babari ngan tapis ge praktek nemu wallahu a'lam teori. Nah jadi urang jam 7 garak inget Rajab niat kaula puasa dina poe ieu puasa sunah Rajab lillahi ta'ala jadi ieu mah lain jam genep jam 7 jam 9 kamari minggu ngaji kiai ngajelaskeun horeng ieu poe Rajab tanggal 1 jam 9 ya karak niat jam 9 tuh masalah niat kaula puasa sunah Rajab dina poe ieu sunah nilai beres geus jadi ieu mah lain jam 9 jam 11 jam 11 horeganan jak kiai teh kawaris Senin tanggal 1 niat kula puasa dina poe ieu dina bulan Rajab sunah lillahi ta'ala jadi cek pamajikan kapan teu ngarokok teu puasa aing emang sahur teu sahur niat teh jam berapa jam 11 ai tadi lain ngawuduk cek pamajikan eta mah aing sataun ge kuat puasa kos kitu mah puasa sih gak uduk heula cak kiai ge menang ingat jam 7 jam 9 jam 11 ngaji mantap kita salakina ka pamajikan ngaji tuh ngeunaheun menang cak kiai ge niatna jam sabaraha bae heuh menang ge cak kiai ge mun memeh ngadaharna naon emang gitu atuh teh kiaikeun ngajina emang didinya ngajina di mana jadi itu da tukang sate paingan ribut ada di jeung pamajikan ribut entah ngaji nawan deket tukang sate jero ari dahang sih jero mah tak kos gitu
jadi menang sote niat jam genep jam 7 8 9 10 lamun memehna encan ngadaharna naon can ngawuduk can ngopi can ngarokok kumaha cara kieu lamun ngadahar kupat atuh sarua abang-abang tadi sebut ku kiai ya kupat teh ye payah di lembur mah payah ngaji teh kudu tetek bae nah iyalah can ngadaharna naon inget jam 9 niat jadi can ngadaharna naon inget ye Rajab jam 10 jadi masalah nu penting encan ngadaharna naon ulah cara tadi guys kak bulan penting ngopi-ngopi puasa hebat ngaji kamari beritakeun man ku kiai teu sahur teu kudu sahur jeung puasa sunah mah di mana inget na bae tadi lain ngauduk pun masalah teblot aja mah cek kiai ge di mana inget na bae untung aya pamajikanna rada deres tah deres ada inget tah kak jadi meunang lamun ngajar ada anak lamun geus ada anak teu jadi banyak bos kitu asa kos kitu batur mah 2 tahun gitu wani tah mah suka daruduk heula pan ngadaruduk na ge poho atuh sarua bae ka poho ge babong-abong poho teh meunang bae nah ieu memeh ngadaharna naon niat tuh masalah bahasa sunam datang ke nukolot bae menukolot lantaran nukolot mabuah kapang di buah teh Rajab di deuleu hulu geus wisa anda penbujal game pasti aya huisa jabulu irung ge huis atuh geus lae eta teh Rasulullah utusan Allah cak huis teh hei sia aing diutus ku Allah bahwa sia teh statusna ku hari geus kolot ai geus kolot deuleu babaturan sia coba mang anu di mana di ditu cari pakuburan geraneangan tempat yang sia huis teh mah gitu huis ulah segala main bola nonton TV HP-an tolol sia huis carekanan huis goblok sia ye cak huis carekanan huis masyaallah urang teu kadenge beta Rasulullah eta utusan Allah adalah huis mantak lamun aya aki-aki nonton main bola huis renyem ge di dieu ge renyem eta keur nyarekanan goblok tolol bolon wis eta masyaallah kari nah sia deui geus kolot mah lantaran moal kebal deui ka ditu itulah ayeuna nu kolot wayahna datangkeun ka 27 nu ngora mumpung ngora keneh tanaga gede keneh perang nafsu luar biasa gede nu ngora leuwih gede ganjaranana puasa Rajab nu ngora jeung nu kolot gedean keneh nu ngora sebab nu kolot mah puasa teu pantes jaga eueuh kahayang ngadahar siki asem geus teu terang atuh ngadahar siki asem edahan huntu ke bawah ke jero mang beres teu kuat puasa wajar ngadahar daging ngan di kemotan doang di kemotan ya nama teh nyawa daging teh nyawa tulang nu di kemotan we daripada kos kitu atuh banding puasa bandingan puasa nah ayeuna ngora keneh segala beuki segala lancar tapi nyana nahan hawa nafsu para jasa budak ngora bisa puasa tamagus gedena deui ganjaranana alhasil nu boga kuat Allah nu nitah puasa Allah ulah rasa maneh mun tayanglah kanu bogana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang dibere kuat dibere tabah dibere daek ngalaksanakeun puasa Rajab lobana 27 poe saetikna sapoe. Nah, dek diliwatkeun datang ka Ramadan loba aki-aki mah nu liwat datang ka Ramadan loba aki-aki mah liwat teu puasa maksudna itulah seputar Rajab.
dibahas roh jeung jin jeung banang geus urang unggal tahun di masa kadar wiridanana di jero bulan Rajab ulah petot-petot jeung ulah cicing ulah asa-asa bacalah sholawat saloba-lobana sebab di bulan Rajab Kangjeng Nabi urang dihiberkeun disebrangkeun ti alam mulki ka alam malakut ialah Isra Mi'raj atuh nyebrang ti alam mulki ka alam malakut ieu kene alamna mah ieu kene alamna pan urang ge lamun urang boga wiridan surat jin urang bisa ka nagara jin urangna di dieu kene dibaca ku urang surat jin tet urang boga ijazah kemudian aya hiji ayat anu dihubungkeun jeung alam eta urang mah di dieu kene tat alam ieu urang aya di alam jin mentak di dieu teh ga hiji ieu kene majelisna mah tapi ngahiji manusia jeung jin di alam ieu manusia nu kadaleuk urang di alam belah dinya jin ieu kene tempatna mah mantak sing ada bisa nubukna panjang nah eta beda alam nubukna panjang nu janggotna panjang eta beda alam eta jelema ada di dieu kene kos gitulah ieu cerita hikmat alamna ieu kene daerahna mah urang ka Banten di bawah tah jin aya anu sok dibawa ku jin daerahna eta kene Banten kene kan fungsi teh dua hiji Kesultanan Banten nomor kedua di Kota Serang teh di Kota Serang teh kerajaan jin jadi timiti Cikande eta kerajaan jin jatang ka Pasarau eta kerajaan jin ke aya di kerajaan di Kesultanan Banten beda rajana mentak lamun urang pas jembatan Cikande uluk salam dirinya kayak di Pasarau uruk salam balik meri samping orang dirinya nah kayak di alam jin kerajaan jin di Kesultanan Banten eta kerajaan jin Islam aya deui terus kabelah ditu daerah Baduy eta aya kerajaan jin kafir terus orang Kalabuan sisi laut kadinya aya di kerajaan jin kene tapi kafir dua kerajaan Islam di Cikande ka Pasarau eta adalah kerajaan jin Islam Kesultanan Banten kerajaan jin nah maksudna ge urang daerahna ieu kene tapi lamun urang bisa disingkapkeun teh ka daerah ka negara jin ieu mah lain di alam mulki alam ieu eta mah alam mulki kene alam jin mah alam jin teh alam mulki kene urang dibere ku Gusti Allah kaleuwihan sebab geus teresep ka dunia teresep ka makhluk hubungan teresep teh geus hubungan nafsu jeung setan dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ka alam malakut di alam nu eta mah hese nyaritakeunana lantaran tama jarang nyaba hanya kutub-kutub aulia jeung para aulia-aulia Allah anu dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ta ka alam malakut Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi urang bisa nyaba di alam mulki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lamun Kangjeng Nabi majelas di abadikeun dina Al-Qur'an subhanallazi asra al ayah atuh umat bage bisa lantaran Kangjeng Nabi teh uswatun hasan nurutan urang sepak terjang Kangjeng Nabi dina aqwal af'al jeung ahwal nah sesuai pisan jeung Kangjeng Nabi aya ridho Allah dibere urang nyaba ka alam malakut saha nu bisa nyaba ka alam malakut Syekh Asnawi caringin eta teh geus bisa nyaba ka alam malakut geus puguh Sultan Hasanuddin Maulana Yusuf Syekh Mansuruddin nyana geus bisa nyaba ka alam malakut sebab nyana di Mekah hayang ka Banten nyana teu kudu meuli tiket urang makan kudu meuli tiket ngaranna leuwih hiji ngaran bae geus apkir tapi saya Mansur teu kudu make tiket teu kudu make visa sok ka sumur Zam-Zam sacat keluar
ti gitu nusuk urang dipakai mandi teh nang kadang-kadang Cibulaka ini saya bodoh ulah sok ngomong sok ulah memilih ikan loba jelemah kada lo bodohna kan iya segala sumur 7 segala naon aduh Cibulaka iyalah kehebatan itu Syekh Mansuruddin keturunan daripada Sultan Hasanuddin lagi teman-teman geus mararaot segala wali sanga segala iman nu hirup kene aya coba pangbejakeun teu meunang daripada ngabejakeun eta mendingan urang bae nyobaan Haji Pendi misalnya hayang ka Mekah di pondok aya sumur coba kadinya becak anakna ya bapak udah ke Mekah sebab nggak ada biasa jam 2 jam 3 jam ada ngambul lagi udah nggak ada rohnya ya Allah udah saya coba nah itu bukan ilmu itu nah iyalah makhluk Allah hamba Allah anu hate nangis lapang hiji be Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun artinya dibikeun teh deuk ka mana maneh gae jalan luhur jalan handap jalan sapatala cek Gusti Allah Masya Allah itulah alam aulia Allah nu geus bisa jabak ka alam malakut maka teu deui widanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh siapa hiber hayang dibere 4444 geus ditihela we goblok hayang nama meureun baca sholawat tilu haju hiber mana aya saya sholawat kalau tasbih siap yang isugan tali na kencengkeun loba boga tasbih saya batur hayangin jual lain tasbih jualan tasbih nah sholawat itu nu mana urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam aing mah asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah baca sholawat loba-lobana ngenang bae urang saminggu dicoba cek kiai supaya seperti 4424 aing laksanakeun nang saminggu coba urang kikituan aing hiber tade ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha ulah besi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teuterak ditembak lah japaeh-paeh bae hayang maju usah lah jangan maju usah dengan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid kamu salat tilok ieu mah cenah kula mah cenah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti nggak bohong mentak lolobana pang gede-gede nggak bohong mah pedagang sebab kaki kiai minta doanya supaya maju jenajang ibadah boro-boro geus aya hati lain ka kiai masjid sia mah ka aing suzon bae goblok masjid sholawat salih nah maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh orenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes
Nah, itu masuk kurang dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lagi tanhalu bihil uqad wa tafarju bihil qurbat tuqda bihil hawaij dunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam bajil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah di picung yang baden wayas taskil ghamam anu wayas taskil ghamam iki lain di urang wayus taskol ghamam lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol beuh Pak diribut jeung wayus taskol jeung wayas taskil moal maca ieu mah aya ge deuk wayus taskil penting maca ieu mah lain riweuh ieu mah ngadengeuna ge moal maca baca dek wayustasqo mangga wayastasqi mangga kula ijazah wayastasqi di picung di guru kula karesek lantaran menang picung bentur wayastasqi dia abah mau wayustasqol ghamam biwajhil karim wa ala washabihi lobaan wayustasqo nobat wayastasqi eta di marokona wayustasqol ghamam Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim orang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah berarti Taziyah gitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah teu masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeng berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sakaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nangan nikah doang. Nah baca saloba-loba cenah kiai kudu bisa sapeting 4040 sobat saminggu atuh saminggu 4444 kiai ku eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dibuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarak ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kalau mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal nameh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae oh masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad kieu bari ngedeng oh masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang na hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus kadinya ge nyadak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendena jadi wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi yang mana torojol teh bener
si Sulaiman dibikeun tah nyana ge neuleuh banget oka surang di Mekah ieu mah bangsa banget 10 real 20 real mal dibere tapi lamun tagog bebeungeut teh bangunna bener nya dibere nih 2000 real 3000 real neuleuh banget urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek teceli datang ka manggih nyana neuleuh lempangna lempang nu sugih kan lain kitu Ay beda lempang nu sugih mah tenang gak ada ieu mah rusuh saku masih caplin tegep nu sugih mah lempangna ti lamun urusan kos kitu hijau gede wah ieu sugih ka beda lirikna beda lempangna tenang tilok teter-teterkan kos kitu nanyakeun kok kan masih moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka pasti nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu gusnalis salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat ngaca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macam tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat ieu mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara anu maca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat ada kadedengekeun bae maca sholawat kan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang lain bang Allah susun Allah susun Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jara teu anggap naon sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara mah kan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ge luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengekeun ka sholawat dimumule kurang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kada ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tas 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping ieu anggap mutiara sebab gue lagi osok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebel karasa ku nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasa naon tapi urang dianggap mutiara masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ya maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca
bisa kuat eta karomah. Nu mantap kurang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber, kurang neulean karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung, lain bisa silem, lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika orang sholat, ya Allah ya Rabbi, Gusti ieu teh nganang Gusti sholat abdi dibere kuat batur lu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat, berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ye. Tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu bercarita penghormatan ti Gusti Allah, urang dibere kuat sholat, dibere kuat ngaji teh, urang dibere dararek ngaji. Ieu karomah ti Gusti Allah. Kata Sallallahu